loba jelema nu muriang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep we pusing we sedekah cager urang mah teu percaya sih cenah kiai ya kunaon hiji awak ge galuse bae aju nomor kadua puyeng bae penyakit ka dokter mah geus dicek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG masih mah atuh meunan hamil iya tentu cager obat oh geus bae atuh geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah eta ngai di hareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka nyana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh bloon bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit makan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur ingat ka dongeng abah we dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah ieu kumaha ieu carana bebejakan ka abah kieu jadi ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang dinya dipalingan teh beres-beres ya Allah ya Rabbi geus make centeng satpam herder tapi tetep bae maling bisaan jasa cakeun geus deui kos kitu mah ulah cara sedekah bae sedekahna ka dinya bae ka urang dinya sedekahan ge insyaallah mah loh kiai kurang kumaha ih hayu gerege sedekahan insyaallah mah dilaksanakeun da kunyana sedekah kayak saminggu deui ka dieu sedekah bener bae hebat nah jelema datang dah tuh dek maling sianya dek maling nu pahajinya ya goblok lamun sia dek maling ya aing padahal dijanten henteu padahal mah ngadibereji samsu doang tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ya aing kalang dadana dititah henteu naon teu ta sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia deuk ka mana sia lontar-lontar kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pamalingan pun jadi kos kieu tuh ya tuh eta gara-gara sedekah coba lamun teu sedekah sia deuk ka mana maling paling habak eta sedekah teh kos kitu paling enggak tanggung jawab aing geus emang kunaon si pelit eta sedekah teh nyat paman sorangan eta abah teh dongeng abah teh bojah ka harti kan urang ku logika ka harti lamun pelit eta besok inget ka dongeng Gus Dur deui bae ada Gus kiai ke di pondokna teh kan ke di pondokna teh nya bebarengan kuari geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah pada geus jadi kiai datang pelukan alhamdulillah kumaha cerita anu alhamdulillah dan urang bisa magahan ngaji kieu geus wah usul ka balik cenah mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia dah diangsongkeun kadinya 2 pulung bae 2 dahar bareng kan santrina teh neuleukeun memangnya hulu beak gitu kan santri nu mawaanana pasti ceuk ceuli da wae kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar wah itu polona bunguna ceuk ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu
tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun ya bagian urang nu mawaan geus ke ngobrol teh endah nawaran teh celina cenah ngeunah cenah aduh cak santri ditawarkeun celina heuh aku impuk cenah bener biak de celina geus bae tempel badi teh kan teh loba ieu loba dagingannya meureun daging eta mah henteu tah ieu eta daging teh dibelahkeun dibalikeun deui cak santri teh beak tabah jeung urang nya di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel urang teh kebagian cak geus diintip baru uprek teh atuh dahar sono pantah mah dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang ka dinya lain sadahar-daharna pantah mah sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal heuh cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we geus sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kabagian caina caina diangkat adah nasi cek santri tah Gus Dur mah lainna naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta di perlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaran pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh tah ulah deuk beakun kabeh ieu mah pan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh ku galedeg gitu ujang aingan sakali cak meng Mungkin mata datang ke kuari, larang sadan hirup nanya apa sih? Ujang baturan setik-tikan wayana. Geus satu urang mun kado tah. Oh, ieu nu mawaana saha ieu? 3-4 nyamplung mah bikeun. Urang ngadar ulu embe. Oh, atuh ai letah-letah nama bikeun gitu. Bawaan tah ka ditu tah aya keneh. Pan bawaan keneh nyana geuna pelit segede teh. Ta eta. Jadi eta sodakoh teh sodakoh Masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kumaha B eta kodongeng Ki Asad kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal. Wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh di mana teh bebeja ka kiai bae kiai kudu leungit sendal ieu mangka ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia kunaon bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep cek nya ke urang tarekaan lah urang tarekan ngintip ieu ngintip itu tetep di palingan keneh wah deui cek Hasan teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bere rokok panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah. Kalau mau mah tuh, kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal, coba di situ. Jadi satpam dah, nggak usah sholat Jumat dah, situ mah dah. Dan pamim aja dah, kira-kira. Udah tenang, nyana nggak rasa bunga kan, menang mandat ti kiai. Paling kena maling anak buah aing cek cenah teh. Tah, eta langsung jadi satpam nyana didinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta Ji Samsu doang. Tah bere. Aman.
Masya Allah kebelah dia Jumat 2 Jumat 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid jadi satpam nyana mikir sorangan je cek nyana di satpaman kan lain kiai bae tukang beca tukang toge tukang manja aing eleh punya anak ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana mikir sorangan akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui saya sekarang mau salat Jumat itu ntar sendal siapa yang nyatpamin cek Hasan teh udah nggak usah cek teh sekalian situ beblokot dah ya enggak saya mau sholat Jumat Pak Kiai ntar sendal siapa ntar banyak yang maling lagi ntar ada anak buah saya dah iya terserah kalau gitu mandat kasih siapa kasih anak buah dia jadi anak buah lu gua mau sholat Jumat nih bos mau sholat Jumat iya atuh gak jadi geng lagi bos masa geng sholat Jumat jangan banyak omong loh udah awas tuh ya sendal gua tuh awas yang terutama sendal gua ya sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah awas lo ya kalau kedengeran ada yang kecolongan lu yang gua babet waduh akhirnya si geng sholat ya sholat Jumat Allah Akbar biasa sholat Jumat berikutnya sholat Jumat cak itu anu dititat ya sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyak paman sendal geng aing goblok meureun atuh aing mending salat Jumat cek nanti ya dari barakos kieu mah enggak saya salat Jumat tapi jaga geng gua mau salat Jumat entar sendal biarin lah pokoknya mah enggak akan hilang yang nyolong jago kita sial biasaan ke Ki Hasan eta mah soal mata waliullah eta Ki Hasan mah atuh salat Jumat kabeh cek kiai eta entar kalau pada salat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin enggak lah udah enggak akan hilang emang kan kiai na kayak nyahoan ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah geus nyahoan cak kiai sia ieu eta lawan ieu keur carita sedekah ieu nu kaharti ku urang bae ku kaharti ku urang bae sedekah je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae asal ka masjid lagi sendal asal ka masjid boh hewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kieu gertil bae emang kunaon sendal leungit deui bae sakitu aju kunaon teu kuat cenah panas ya rasakeun di dieuna malingan sendal bae atuh ka bawa ka Mekah atuh ai kula mah kan merean sendal atuh itu anakan sendal anakan kok jadi 2 ya sendal tuh jadi 3 sendal Masya Allah heran ini kerjaan abah baik kerjaan abah kamu kah barengan sekeluarga kabeh ayo pan baheula mah di luarin Masjid Haram aya paranti sendal diasukeun ke plastik ditalian kula nu nalianana sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun teundeun di dinya beres urang keluar dibuka teu robah eta teh teu robah plastikna eta talina ge kos kitu nya kula buka eueuh hiji padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisa abah seuri bae abah seuri tah ngomong bejakeun lah sia deui ke sedekah teh Masya Allah luar biasa bedas sedekah mah encan di akhirat ieu baheula di dunia bae tah bedas sedekah nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqah biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana beuh inna sholataka sakanul lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatuh